lagi di video si June The Series. Anda akan menyaksikan videonya setelah pesan-pesan berikut ini. Yeay. Satu kehidupan, satu aturan, satu pertandingan, satu tujuan, satu tindakan, satu kesempatan. OneXBet. Ikuti petunjuk dan tautannya di deskripsi video ini dan dapatkan bonus hingga $100 untuk setoran pertama Anda. Aneh aing mah eta tadi beurang we hayuna iraha magribna coba. Mun lain bulan puasa mah aing sare udang jam 12 beurang, tapi aing keur bulan puasa mah sare udang angger we. Jam 6:30 lah. Padahal aing teh tadi geus sare main PS, ngumbah motor, ngumbah munding lah. Tapi ayeuna kakara jam 1 bawa edan. Aduh. Nah ayo we molor. Udang. Cicing aja, tong diudangkeun. Anjing. Goblok lah. Ngam hayu we molor. Teu sare urang di keur meditasi euy, man. Wadul sia mah. Cik atuh euy tong hayu we molor. Apa urusan Anda? Pan aing teh mamang sia net. Jadi wajib ngebejaan elo. Mana yang benar, mana yang salah. Bukan urusan lu. Pergi. Dan lo goblok. Aing teh sohib sia euy. Meskipun orang jeung sia kaasupna sepantarannya. Tapi kadang sia sok nganggap mamang ka urang teh. Mamang-mamangan lah. Umur kita teh 30 tahun mun teu salah mah. Tapi aing asup pangkolotna we ieu teh. Mungkin teh na sakolahnya pas urang asup SD, maneh mah ngendog keneh di TK. Pas maneh asup SD, urang mah ngendog di kelas 1, jadi tungtung nama sakelas deui. Aing bingung naon nu menyebabkan aing leuwih kolot ti maneh. Sia mah lila teuing na beuteung indung meureun. Lila teuing kumaha atuh? Pan sia ge meureun sarua 8 bulan. Kieu. Batur mah kan na beuteung indung teh 8 bulan nya. Ari sia mah 2 tahun. Jigana kitu tah. Jadi sia mah pas kaluar tina beuteung teh geus bisa langsung ngorondang, bisa nampa duit tinu nyecep. Jigana sia mah ari-ari ge dikeureut sorangan dina beuteung. Ari urang mah umur 30 ge. Wajah mah baby face, hideung ge hideung bawaan urang mah ari maneh mah hideungna dikarenakan keur leutikna remen si duruna hawu. Goblok. Sabenerna umur aing teh 35 tahun euy ngan. Pas dina akte salah nulis di pamarentah naik dibenerkeun da eueuh tip cenah harita teh. Salah akte aing mah puguh. Moal mungkin anjing moal dina salah lagi akte mah pasti langsung dibenerkeun. Coba tanya ke indung maneh da hirup keneh ieu lain. Ari abi lahir tahun sabaraha kitu tanyakeun sok. Terus abi lahir tina liang boo atau tina liang naeun kitu. Peda beungeut abi mani jelek kitu. Terus misalkan heueuh salah nulis ge da moal bisa dibenerkeun ari akte mah. Soalnya bukti otentik bahwa maneh teh umur 30 tahun keneh. Maneh ge ko harita pernah pakai aplikasi Android nu pendeteksi umur teh. Malahan di dinya maneh kadeteksi 50 tahun coba. Bisa hayang ngabuktikeun jalan hiji-hijina nyata di ronsen. Masa? Iya, nu bener. Nya. Sia mah beungeut sorangan hideung. Ari ngelek ka batur hideung-hideung. Jika nu hayang dibom, hideung bawaan dari diriku mah. Iya tahu. Lu ngelek ka batur hideung sarua jeung nekean hulu sorangan. Aing mah teu pantes disebut hideung da emang kultur orang Afrika mah kieu. Mun maneh pantes da maneh mah aslina lain orang Afrika euy. Cek saha? Apal da. Aya pokona. Apal ti mana Sarnet? Aya we. Apal ti mana jig? Biasa we atuh tong ngegas urang ge biasa ya. Jig teuing gelut lah. Enggal. Hayu gelut jeung urang enggal. Wani. Gawat ya aing nu ngajak gawat. Bacot lah. Aing ge apal sia teh sebenarnya orang Meksiko ngan dinaturalisasi ku Afrika. Di Meksiko teh sia ngaranna Emano Sulaimano. Pas pindah ke Afrika jadi Eman Sulaiman. Awalna mah beungeut sia bodas ku sabab sok siduru wae jadi hideung, pisan hideung. Nah, kunaon maneh bisa dinaturalisasi karena maneh teh dibutuhkeun pisan di dieu. Kan Ari Gonzales mah dibutuhkan untuk keperluan sepak bola, Ari maneh mah untuk keperluan balap karung. Eta kejadianna basa keur leutik sia inget teh sia, Tah sok sia baheula. Tong pura-pura lupa. Anjing sia mah fitnah teh eureun-eureun euy unlimited. Lah sia teh.